Bismillahirrahmanirrahim. Di samping kudu pas naon nu dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran, penta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi, penta kaing sehingga maneh teu boga uyah penta kaing. Aju ke datangna ku mamanya uyah sosorodotan. Moal engke melalui tama urusan aing cek Allah. Maneh minta urusan akhirat, minta urusan dunia, urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kaing hatal milah sehingga uyah minta kain ngan datang nak lain berarti orang minta uyah nu datang sorot buah datang tuh uyah tuh waduh beres pun dihanap pun di luhur blek katimpa uyah paek sia kajen ngomong gitu kene orang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan orang mau datang duit nah atuh datang duit mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak ayah hamba-hamba Allah lamun orang di lembur mah nu sugih nu boga keku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung iya zaman manusia mah engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ke Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebot tai kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kaduana praktekeun coba khufyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah geus teu kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu khufyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufyah ya inna da rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah lalaunan para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng aduh sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureunnan ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti we teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deh pamuntayang iwati ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasa iwati ka Gusti kurucut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum kebeli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan jagan emang ada apa ada teman saya monyet di sono iya
Kanjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata. Tuh Kanjeng Nabi mah ceurik ngaleungis. Dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis. Kitu kade para wali-wali Allah. Mantak itu Ibrahim bin Adham pandi dia ngagempeng kadikun nu teu nyahoeun mah eta sinaon padahal urut raja parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi ke rumah santren abdi butuh be 500.000 mata Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu kene kauntunganna jang anak mun bisnis kitu kene ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah ieu meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah sepeda motor sepeda mun aya mah laku marina aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah ku butuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan geus kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti. Kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan. Jadi kudu 2 beca, nyana sabeca abdi sabeca karena hambur ongkos Gusti. Nu reutik bae lah Gusti ayo bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin. Leutik jasa dibere. Usul deui ka Allah, Gusti leutik teuing. Emang sia mah benerna cak Allah. Enta ka Allah tadarru'u wa khufyah. Kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kanjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah kieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek hongko sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabud da'wat atawa memeh magrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur harapenta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting tamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos kitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran
aja kritik beki atau pasal tamu urusan bos gitu mah ieu keur carita dah aja aja lemah butuh doa doa bae di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantak urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat terek ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajiganana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih jeung Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih jeung Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kutiana aduh tak ulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk salatul Allah beres langsung tuh ya inung ke beres menang dua petanya ke kumaha jadi beteng teh pae atuh nyana lagi tenang atuh geus pae mah engge beres tah kos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut nanya ka naon garang ka kiai kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mengkelti kana kitu kan ulasan sapoe dua poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas eta geus we diulas ku jana set menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapahan kamari mah teu pati herang kuari mah herang cak kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang jeung sia cak kiai ya Allah ya Rabbi aya bae nah coba mengerjai kiai na kere sare kere tungguan orenganan jeung pamajikan keluarnya na boga hadas gede kan naon itu cenah mah ngaji nyeri beuteung oh beuteung eta atuh bacaan aja je boga hadas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun ngan bae patanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh boga hadas gede ngana ngadoana boga hadas gede bae cager anu pae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekalipun mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduan ada jaker wuduna ge tinggal ka Allah keur ngalawuduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajjada Allahumma arini raita pas kabeungeut naon eta karung di mana nya neundeuna asana nyoap ka jeung kumaha ih tah budak neundeuna teu beres mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing ja dagang karung mah dari titah pan ku aing kunaon ingatkan ulah dititah ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudah kitu
dijabah bukti dijabah atuh nyana menyalatin sholawat kaliwat baik batur mah dibagi nyana minta izin pan geus kolot akibat tahu eta tadi wudu gitu inget ke Allah tuh komo sholat ai walimah ker boga hadas lagi batin sama pan ke Allah batu pernah sedetik pun semenit pokok kagus ya Allah beda tuh nementak Allah merekonsep rabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri orang nu endek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti ja abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti eueuh pamuntayangan niwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung kawit teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangkege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tuh mantap aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah henteu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi di mana anapun motor nama aya motor deui sarua ye eta teh mah duit dibawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti eueuh nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat nyana di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae tah mah nyana teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah cek nyana hebat kan wali tanya Pak deka mana ke Mekah mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu edan meureun cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan wali mah kosna edan jing edan kaing sia nu edan itu
konten Allah kekuatan Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkan ka Gusti sobodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun ontak nati luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana menta hampura kok menta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula ku nyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji diset kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tidak ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek dikukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bung muatan gaya keneh nuhun Gusti beres toapna wali tah nu mantap coba loba jelema geng 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 oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nya teu kebel ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur diserahkeun ka Gusti jatuh duit nu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba teh pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu leungit Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta hari teh gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ye bisa oge sih cek kula teh atuh jak Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku balalakona bisakeun ku kula gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah mah asalnya bede bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak ke di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari di Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya lah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkep aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah ya Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku Kapolsek keluar udah keluarin aja Kapolsek kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah bagi boy mul amat sih
udah dijuali sama saya tuh keren Gusti sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi wali ku sebab jadi garong atuh mamang ge beusi yang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwaing deui Pak aing manu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilok pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabok jameureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisa kiai aya nu ngabeja nu gaib beneran kula mah Assalamualaikum tuh di kampung eta pemalingan si eta nu bener cek bener di Cilongok aya sabaraha di Cilongok aya 5 pemalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan nyana kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula kiai ka mana kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na aya nu ngabejaan kumaha atuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba di pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 lurang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan ambalaya yang kula sebenarnya mandek jadi non gitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan ngana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh ieu teh kos kituna dong ngan teu meunang pan lamaning didoakeun bae Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoon bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti ja Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh paos babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunnan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener jakul mah ngadoa teh kitu teh kieu teh ku galedeg gitu sia katabrak kareta sia kajeun kokomaha ge je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je tuh loba kareta mah di urang ge kareta mesin yang penting aya mesin bae geus babari bae aja pan diijabah ku Allah katabrak betul teu kitu hampura Gusti abdi jete butuh ka motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaho ge nu malingna eta urang dinya teu jauh teh mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endek diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ge di akhirat bakal kekerebekan di neraka nah nu mantap Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk gegalak lantarannya nama kutub dibere beja Pak tangkap si eta comot si eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawara jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid aing diuk sia sakedeung jara diwali di zaman Tuhan saya mah asal di kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali asa ngadenge wali ke kadeunya sakedeung di asal diuk wali sakedeung diuk wali urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu teh jauh bae sanunya orang diangkat jadi wali je itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna atuh urang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung
begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan iya asupna ka derajat wali cek babaturan aing geus sarua saya bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah dua aing dua hanya ngaran teh rupa mana tuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teu ka harti malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali dan maneh keur ieu cinta wali oh namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang itu ye jakeun geus taguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup cuma di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana tungtungna makanya hoan we ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang dihareup waktu beres ya Bang ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka iya soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin cek nya ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u fil amr al amru idza utlika yansariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teu beureunan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuwih liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hati ngadoa ngajek-jerek bae bu pajar pendek koreng panjang tapi hati hadir hati moal dipakai karesep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa engko disiksa engko jadi mangala ieu sing ade mantap Allah tersepen kanu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana bari teu hadir hate Allah tersepen nomor kadua panjang ya nomor kadua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan pugungan sorangan pugungan 10-an pugungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah tersebut anak tersebut tadi pakai karesep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa nomor kahiji nomor kadua innahu la yuhibbul mu'tadin Gusti Allah teh teresepen deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina menta bae ka Gusti Allah maha kawasa jeung maha sagala-gala Gusti Allah tapi ukur pamentana aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara
pugunya dagang dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang aju manehana deui ieu naon kalangan ngitung na ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur pertama mah tuh nya baru atunya nanti lu jangan segitu ya hitung di imah beli 180 aduh mata korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah meuli urang 1000 ngan aya 900 bebeja orang weh ieu kurang kurang mah 100 poho teu kapuateun ampura bae nya aduh sia mah geus lah sakian jauh kan ke Jatiwangi ceknya dikorupsi 100 geus tukang jengkol korupsi ngaleteran beas ini pertama mapan make eta teh make naon karena kitu teh kayu teh set lalawan rata hiji dua yang geus kitu ieu nu jelema nama laung panuleuna set ieu namanya cingging set celong saya tiket sial teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit teh jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100.000 lah gedegedekeun 500.000 ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah maha kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta bae ulah yang Garuda yang dibere geura kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapal kakapalan kade Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ade ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya eta kudu disesuaikeun orang-orang lembur kasep teh sabaraha sugih kitu keneh ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah yang boga pemajikan teh ongkos olah ramlan Gusti ya Allah atuh bener guys ya aya atuh ulah kadu kos kitu geus ukuran tatangga sia bae sih anu bareng kanyawan kiihna jeung sia keur leutik teh urang teh jadek cek kolot teh digawinkeun jeung si eta di embung emang kunaon kula nyaho ka bawarang negeri emang atuh kiihna ge bareng pan jeung kula nya leutik kula leutik atuh lain deui ku ari mah babulu tangga doa teh kudu diakurkeun disesuaikeun jeung diri atuh tukang jengkol ulah hayang kapal udara urang lembur kasep henteu sugih henteu pangalaman sakila sakola gengan SD ke SMP ge ajurna betaheun di kelas 1 teu kaluar kadua kana kedua kelas 2 kelas 3 henteu guruna hokeun kelas 1 bae nya mah bayaran mah terus aing ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang boga pemajikan teh ongkos si Broksil bintang film Amerika nu pernah dibeli ku Adnan Kasogi budak tamam lain lalagaan teh mah ngadoa tuh bener ge aing kawasa atuh sia teu kira-kira ditakol sia ku aing cek Allah sesuaikeun atuh ieu lamun hayang kendaraan kan tukang jengkol mah dari sebab mun ya Allah ya Rabbi abdi butuh kendaraan ieu sapeda nu ieu reman Gusti kudu make sendal jepit bae iya eta ge lamun aya sepakboran mah teu bisa nu mentak sepakbor hareupna diocotan ge jang ngarem ya abdi hayang boga sepeda nu normal we Gusti kadananku
hammer atau relin aya trik katu mah aya reman Gusti teh deres beca kalau guys tungguan sakedeung deui deres sama kos itu Mas sepeda ka sepeda deres geus boga sepeda rada bagus aju dagangna maju ya Allah ya Rabbi jabatur ge barokah motor ngan abdi umbung ridit Gusti hayang meuli langsung bae kadanan kumio sekupi mah atuh abdi mah ieu bae naon ngaranna nah motor-motor lah asal aya lempang bae Gusti teh malah dek prima tah dek ieu teh naon ngaranna meubel teh tah kos kitu bila perlulah motor ieu teh bae tah abdi mah RX nu baheula hayang gede-gede Gusti abdi mah nu RX baheula bae panjang tah eta nono karajokna bisa pake muatan boronjong berarti kan beneran tau menta kan ya sakaloha geus baik diberes ya moal kebal diberes sesuaikeun ngeumah lain ya Allah ya Rabbi kadanan ku kapal udara atuh kijang-kijang Innova Gusti pugu imah ge doyong takur takos gitu tah ya Allah tersepen tangan doamu gede-gede innahu la yuhibbul mu'tadin leuwih kita budak ngadoa ye ya Allah ya Rabbi abdi mah minta batur hirup nu sesuai jeung abdi bae Gusti ja abdi na ge teu kasep geus atuh pamajikan lamun teu geulis atuh korban anak Gusti abdi teu kasep atuh pamajikan teu geulis nasib anak kumaha meureun aduh ieu mah bebeja bae ka Gusti hayang nama orang Jakarta Gusti orang Bandung artis teh tapi kan teu sesuai abdi hideung hayang kanu putih meureun cek Gusti teu sesuai nu hideung deui oh masalah abdi anu hideung ge lah pokona ngan anak kos areng pasti tah urang lamun pun teh pentas sesuaikeun ya Allah ya Rabbi lah abdi mah urang kampung sesuaikan nu bisa diajak rumah tangga jeung abdi di kampung deui be abdi mah maksudna ge hayang ibadah ka Gusti teu luhur-luhur abdi mah eta mah ngaranna sesuai tapi lamun urang tukang jengkol hayang bapak urang tukang jengkol urangna sakola SMP ge teu tamat hayang kawin ka anak bupati atuh bisa mah bisa bae Gusti Allah ngatuh sia teh kira-kira bisa henteu sia tanda tangan Ugusnya nyupiran gitu bisa mun kejadian aing misalnya ya cek Gusti Allah mere anak bupati daekeun ka sia lalaki anak bupati awewe we ayo bogoh mah panti aing dibogohkeun haju cak bupati teh tah bawa mobil sia bisa henteu didorong ku abdi pan joreng minantu bupati ngadorong mobil sesuaikeun ieu segala rupa kudu disesuaikeun menta ka Gusti Allah urang jelema anu teu masantren kemudian bodoh haju urang teh hayang ngudag ibadah cara wali Allah bah bisa kajen kukumaha ge sebab diciptakeun ku Gusti Allah pi rasulun rasul pi nabieun nabi pi walieun wali moal aya hiji wali anu bodoh masa wali Allah bodoh ke batur nanya anak kanyana ongko wali ongko bodoh moal aya geus diciptakeun cara logam beda cara batu mah batu beda lain deui ieu mah batu teh sapir ieu mah batu teh kitu mutiara ieu mah batu teh kitu merah delima batu teh mah lain 1 miliar 2 miliar diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta lah sagede pentol korek api waduh merah delima hargana 50 miliar 100 miliar bandingkan jeung nu di mingguan sok wadek kieu 2000 hutang nah ieu batu itu batu beda kadar atuh kajian kumaha teh bisa dipaksakeun gitu ieu mah batu rubi begitu dideuleuh urang bener aya seteran mahal hargana mungkin bae 100 miliar mungkin 100 juta rubina dah lah parah meuli urang di dieu beureum akur beureumna kos kitu barade teh mang eta bogana sabaraha bogana mah 10.000 ayo ongkos tuh 5.000 jadi ya guys 5.000 tang pu gede merahna akur merah delima beureumna mah akur gede 5.000 weh pohara jasa dikieu-kieu akurkeun jeung merah delima akur beureumna tapi dijualna beda guys ku sia mulai dijualnya kunaon itu pake bae teh mah lain jualeun
emang itu jangan ngatak bisa kadar beda. Allah nyiptakeun batu beda, nyiptakeun logam ieu mah emas kadarna 24 karat, ieu mah kadarna 22 karat, ieu mah 18 karat, ieu mah sakarat, beda-beda. Ieu perak dan lain sebagainya. Geus, urang nyadar diri. Aing di mana posisi aing ieu? Ibadah mah biasa ibadah, ngan tahu diri posisi aing di mana. Sebab naon? Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadi. Moal bisa kajen kumaha ge keluhuran Kangjeng Nabi urang jeung Kangjeng Nabi Musa beda. Jauh. Padahal sarua ulil azmi. Tapi lamun dibandingkeun ieu mah keur carita kadar kaistimewaanana beda. Kumaha? Hiji Kangjeng Nabi mah teu ngahayal-hayang ka pangijeng Gusti Allah. Tapi ku Gusti Allah kapan dipuateun kana buruk. Cak Gusti Allah aing rindu ka Nabi aing. Jibril, bawakeun buruk. Bawakeun buruk, bersihna lah. Aing ka panggih. Padahal mah teu kudu kitu, ieu mah keur carita kaistimewaan Kangjeng. Bawakeun buruk. Kangjeng Nabi na teu nyaho-nyaho. Langsung dibelek, desian ilmu hikmah dan lain sebagainya. Eundeunkeun di buruk berangkat. Terus datang ke Yerusalem, naik ka luhur langit, kahiji kadua katilu, panggil jeung Allah, keur carita, ieu mah keur carita. Dipanggil Kangjeng Nabi mah ku Gusti Allah. Tapi Kangjeng Nabi Musa, Gusti, abdi hayang ningali Gusti di mana? Mah bisa Musa. Siapa makhluk aing ngolik atuh kapaeun bokol apal hadis. Tapi tetap abdi hayang kapanggih jeung Gusti pan abdi teh pilihan Gusti. Moal bisa Musa moal kajen kumaha ge ke Kangjeng Nabi Musa abdi rasul abdi tetep hayang kapanggih jeung Gusti kumaha Gusti bae manggihkeunana. Aya kos kitu mah puasa 80 poe geus puasa ka Gunung Sinai ka Tursina hadiah sia berangkat Kangjeng Nabi Musa puasa heula riyadhah geus tiada berangkat ka Gunung Sinai watini waturi Sina nah Gunung Tursina langsung kadinya naik kapanggih jeung Gusti Allah carita kapanggih teu kuateun Kangjeng Nabi Musa pingsan bedana naon Kangjeng Nabi mah teu hayang diangkat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa mah hayang teu diangkat ka langit cukup di gunung bae jauh melung di mana-mana toh emang kuat pas Kangjeng Nabi Musa bebeja Gusti iya hamba Gusti nu ngaran Muhammad mah kok teu hayang ge diangkat bae ai abdi nu hayang-hayang henteu loba omong Musa tuh urusan aing tuh urang ge nu hayang-hayang jadi wali jadi dukun ka dituna bejana sia teh hayang jadi wali gua geus gideg ilallah moh komo lamun di nu ngariung mah ilallah kadeuleut cauna gol deh panjang dikirna sial tah mah kiai aman lamun cauna cau kepok mah atawa cau hansip cek santriwetan mah cau hansip cau apu mah cau hansip sia ngariung menang cau naon hansip eta sok didoakeun ku santri teh ku baledeg gitu tah ka santri ngahinakeun biasa kali ngariung dibere cau hansip emang aing orokan panantin orok pantah mah di kieu tuh emang aing orok teh eta di wetan di dia mah ente di dia mah teu beda maksudnya gitu-gitu kene ieu urang hayang jadi wali ka ditu jadi dukun sebab naon kadarna beda geus kudu kumaha tuh ulah sok sosoranganan tuturkeun bae engke ge nyahoeun datang ka mana mun sosoranganan bakal cilaka sebab naon kadarna diciptakeun ku Allah sakitu geus tuturkeun ahli Allah jajana mah bangona kok tilok tahajud masa jadi wali ku aing kadeuleu tilok salat duha kok jadi wali nu tahajud bae nu jadi salat duha teu jadi wali nyana mah bangona ja dahar bae ku aing kadeuleu dahar gembul pakaian bagus salat tahajud tilok urad wirid jeung mah batur ngawirid jeung mah kerek tapi maknya jadi wali teu percaya aing mah emang wali asli mah nu kos kitu mantang mun ente babarengan jeung nu kitu eta wali babaturan urang jeung babarengan jeung batur ka mana ieu ka wali sangah dahar nah ieu masalah ieu wali ka jadi kumaha diketrok bae kitu ku ieu wali ye
lain gitu kapan wali mah cukup dikanyahokeun ku Gusti Allah ieu wa khufyah naik setik wali pangkat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadoa marane kabeh ka pangeran maneh dengan penuh tadarru jeung khufyah ai jang pangkat anu bodoh mah khufyah teh cukup bae ku ulah aya suara di jero hate tapi kapanjang para aulia Allah manu mantek teu bersuara teh lantaran besi aya ria ngajauhan tina ria maka manehna mah khufyah lain ngadoa bae ibadah ge khufyah-khufyahan setungtung aya jelema nya na tilok ngalaksanakeun salat sebab naon geus teh salat ge keur salat ieu nya nama kadeuleuna ku batur mah api lain bae kana salat padahal teh nama nyangkung ngengkeli ka Gusti Allah sebab aya nu bodoh mah keur salat ge teu inget ka Allah nya nama di luar salat ge kapan inget ka Allah nu mantak manehna nama khufyah terus bae nyamar-nyamarkeun batur tahajud nya nama teu duha nya nama teu batur wirid nya nama teu mun bangsa koskara itu mah dahar nginum ngopi ngarokok nya nama terus bae katipu kabehan ge nuturkeun wali mah mun cara katipu mah katipu sebab naon lalai dina ibadah kunaon eta embung kanyahoan nya boga pangkat indallah cukup ku Gusti Allah bae Gusti Maha Uninga iyalah ditutupan pangkat kawalian nyana kunaon ku kagorengan sebab ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin Allah teresepen pisan ka jelema nu leuleui ujung-ujungna kapan lamun teu dipake karesep jadi siksa hanas tahajud hanas sayang kalem ku murid siksa nu aya hanas wiridan hanas sayang kalem ku masyarakat siksa nu aya hanas duha hanas sayang kalem ku makhluk siksa nu aya daripada siksa nyumputkeun diri ka Gusti Allah geus saegeuna mah jeung Gusti hese dituturkeunna jelema luhur teh hese dituturkeunna urang ulah-ulah nuturkeun batur nuturkeun para wali sanga nuturkeun Habib Lutfi ge geus hese urang kowe hese nya da ngobrol ngabak-blak bae ngarokok atuh terus bae ngopi teu eureun apa nu kos kitu na maka tuturkeun da ku urang katuturkeun lamun urang ngarokok bae kunaon sia ngarokok bae Habib Lutfi ge ngarokok wali kan sia ngopi bae Habib Lutfi turun-urun ngarokona teh ngopina terus bae itu sia ngobrol bae Habib Lutfi ge ngobrol ukur ku sia jang diri sia maraka sia ujianana itu geus lain ukuran sebab jada mah keur ngalalakon embung katalian ku situasi jeung sajabana keluar tina sagala patula patali patula patali hiji bae jeung Allah urang mapan katalian ku usaha katalian kapan ku jabatan katalian kapan ku jaringan organisasi katalian ku partai etalah nu mau ngabaged naik ka Gusti Allah patulah patali jeung organisasi kepentingan organisasi jaringan etalah anu nahan urang naik ke Gusti Allah jaringan partai etalah anu nahan naik ke Gusti Allah jaringan makhluk upah HP teu nyaho mah ngagejret lain naik ke Gusti Allah etalah nu paling hese patali jeung jabatan patali jeung makhluk patali jeung dunia eta nu mawa ngebaged naik ka Gusti Allah waliullah mambungeun kos kitu teh seserian cenah mah aya bae teu bae masalah aing mah keur jeung Allah tuturkeun Gusti moal bisa wa ta khufyah cenah mah cukup jeung Allah bae per detik per menit tadarru ka Gusti Allah khufyah di jero hate kok bisa kitu urusanana pan geus diurus rohna urang mah pan can diurus urang mah nu diurus ngisi-ngisang dahar ngisi-ngisang urang urusan eta pan ya dahar ya kayak ngising di mananya orang urusan eta wali mah geus tilok pikiran ngising bebelepat los wah ai kos kitu mah beuki bahaya tuh ai urang pikiranna CS di mana wali mah tilok pikiran es buat datang buat teu ka es matak pantanganana nu hese ilmu kawalian maloba pantanganana di antara pantanganana cadu kudu menta ka batu Allah enta nomor kedua pantang kudu sare meme tunduh pantang bagus tempat sare pantang dahar memeh lapar pantang bagus dahar pantangan eta wes pantang make pakaian bagus pantang teh hayangna ketika bah aya emang kos kitu ayana der teu maksud ulah maksud
naik mobil ulah maksud, dahar ulah maksud, pakaian ulah maksud. Hiji Allah teu dimaksud. Aya urang mapan pungpla-pengple di hareupeun kaca. Untuk kondangan teu bagus aya mah ye. Tenden deui, pake deui seret. Cak setan teu bagus bae teman. Itu betul itu tuh cak nafsu pake deui. Eta mah rada matching tah. Matching tuh eta mah sana boro-boro rangda parawan ge naksir ka sia teh. Mulai geus cak Gusti Allah makhluk aing konon kieu. Disenserikeun ku Gusti Allah jauh jeung Gusti Allah. Wali malain kitu ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Tadarru per detik atena ka Gusti Allah geus terkondisi otomatis nya nama wa khufyah sasamaran ka Gusti Allah. Naon bae selalu disamarkeun cukup teu kudu kajahoan ku batur. Boro-boro batur pamajikan anak teu kudu nyaho cukup Gusti bae nu uninga. Sebab Gusti itu bakal ngaganjar ka abdi. Batur mangan sakadar neuleuh ngaganjar moal naon moal, tapi abdi mah pan bakal diganjar ku Gusti, disiksana ku Gusti. Cukup abdi ibadah ka Gusti bae. Belah dituna rek disiksa, rek diganjar kumaha Gusti, tapi abdi mah ka Gusti bae. Eta geus luhur jasa. Acena abdi bakal ka neraka-keun, atuh emang nu Gusti berani abdi ka neraka. Acena di ka surga emang nu Gusti. Acana di kaharapkeun emang nu Gusti. Abdi mah teu neuleuh neraka, teu neuleuh surga, teu neuleuh arep, neuleuh teh parentah Gusti. Abdi mah hendeuk ibadah teh atas parentah Gusti. Tapi abdi moal kadeuleuh ku sasa, cukup ku Gusti bae. Manteknya mangke mu wayah salat teh. Wayah salat. Urang salat teh. Salat kada ditu we kalawan teh. Geus dan teh. Zuhur teh salat, asar teh setah. Besi di lembur ayeuna teh salat. Iya asana iya wali ieu kajen kukuman. Iya kajen kukuman. Tinggal di rantai bae wali. Sorot mata tetep lain. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berkelanjutan wala tufsidu. Wallahu alam bissawab.